Tapi kawan Cilohor ini can memenangan hiji can ieu lauk nu naeknya. Aing mah hayang kawin win hayang kawin geus teu kuat mang tahun-tahun bubu jangan nah aing geus kawin nah bujangan keneh kitu hayang Rasul Rampes geuning maneh Aden aya naon ka dieu Den biasa Abah aya nu dipimaksad maksad naon ta maksadna bare ka si Neneng aya teu lah si neneng mah aya jeung indungna keur masak tuh di dapur naon atuh nanyakeun si neneng mah geus anu hayangeun urang kota tajir Bah kitu pisang ka aden teh siga nu kebeul siga nu teu tujuan masalah jodoh mah Allah nu ngatur Bah geus aya garisna garis naon garis khatulistiwa Bah hiji, dua, tilu, opat, lima, genep, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cimot, Cinong. Ambu nuju naon? Iya ambu teh nuju ngetangan artos. Oh, geuning seueur artos Ya seueur atuh ambu mah sulap selip dina loket. Ambu, Aya naon Cimot? apa teu adat nasi Abah? Kunaon kitu? Gugurin tilan dina harupun hawu. Kunaon? Cenah ngomongna teh kieu, mun pamajikan aing nyimpen foto lalaki dina dompet ek diserahkeun. Makaning ambu fotona tuh, foto lalaki hungkul Cimot, Cinong tuh. Ya, kumaha tuh? Juh jarajankeun ku Cimot jeung ku Cinongnya. Juh jarajankeun ka ditu. Ambu, ieu mah sanes foto lalaki, ieu mah duit. ieu teh si Neneng teh ka mana ieu teh murid kieu waktu alah mana ieu ek janjian teh teu bener deui wah ieu teh si Neneng teh Abah ya Abah Abah murid di mana Abah biasa Abah mah ngelalahang oh ngalalahan manawi teh bedi lodong ya keur naon sarden di mana di dia biasa we Bah kerjanjian atuh Bah pasti jeung si neneng Abah apalan nya atuh Bah ya sarden eueuh kakak pok ari maneh nya ya si neneng teh geus anu hayangeun urang kota tajir sing atuh usaha sebagai lalaki kira aku hayo we nungguan si neneng Bah lain ngan saukur nungguan si Neneng lamun awewe ge loba lamun neangan mah Bah erek mode jiga Desi Ratasari erek jiga Kisdayanti Tamara amun aya mah mau ditolak Bah astagfirullahaladzim galpasan Bah erek ditolak maksud aden teh hari Abah nah tuh libur itu Abah mah petani baik pegawai negeri mah geus puguh boga kalender sorangan poe minggu beureum libur hari besar libur wah Abah mah dilabrak erek beureum erek hari besar oge da Abah mah petani hari si Amu keur beureum teu naon maksudna nanyakeun si Amu beureum galpasan Bah nya atuh Bah kieu we ade teh ek naroskeun ka Abah hari si Amu jeung kalender jeung bedana naon hari kalender mah lamun beureum jelema teh atau darek libur tapi lamun si Amu beureum Abah galau Abah